Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Nisa Septiani kelas 10 MP hiji. Di dieu abdi bade ngadongeng cerita Babad Sumur Bandung. Jadi saur carita mah Sumur Bandung teh dijieun ku Bupati Bandung kadua nyaeta Raden Adipati Wiranata Kusuma II. Harita anjeunna muli ti Subang diiring ku para punggawa. Lantaran tos salampahan jauh tur ngarasa capek pisan, teras anjeunna reus di hiji leuweung nyarana dina hiji tangkal nu kawilang gede, tetekena ditancepkeun dina taneuh. Reup anjeunna kulem ditungguan ku para punggawa satiana. Terlihat ti eta Raden Adipati Wiranata Kusuma II teh hudang, nangtung teras nyabut tetekena. Tah barang tetekena eta dicabut, ngaburial cai tina tilas tetekena tea. Aya hiji punggawa nu tumanya, gamparan geuning tina tilas teteken teh kaluar cai, dupi eta cai naon? Nya, eta teh cai Sumur Bandung. Cai nu bakal jadi kahirupan jeung karahayuan urang Bandung jeung geuning geto. Tembal Raden Adipati Wiranata Kusuma II. Satuluyna ku kasaktian Raden Adipati Wiranata Kusuma II nu jelas teu samanea. Dina waktu sapeuting, tilas tetekan eta dijadikeun sumur. Nah, nyaeta Sumur Bandung. Teu aya nu terang sabaraha jerona Sumur Bandung teh. Timbana nyaeta ember leutik disambung ku tali rapia nu panjangna kurang leuwih 1,5 meter. Cai Sumur Bandung teh can embrang herang, tiba heula nepikeun ka ayeuna caina teu kungsi saat, jeung teu kapangaruhan ku cai solokan Cikapundung nu aya wetaneunana, tur kawates ku tembok gedong PLN. Nimba cai Sumur Bandung teh teu sagawayah, kedah ku sesepuh nyaeta ku Pangkus Kusnadi, atanapi ku jalmi anu tos biasa. Sumur Bandung mere karahayuan ka rakyat Bandung, Sumur Bandung mere karahayuan ka dayeuh Bandung, Sumur Bandung rahayuning dayeuh Bandung. Tulisan eta teh nyaeta prasasti nu jadi titi mangsa ayana Sumur Bandung. Hapunten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.